Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana wilujeng tepang deui sareng sim kuring di channel Sampurasun dulur. Mangga urang lajengkeun dongeng si Bopeng dina carios ngalalana bagian anu ka-11 bagian anu ka-12 sareng ka-13. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wae ayana mangga anu nemeh gabung di channel ulah hilap dukunganana ku cara like, komen, subscribe oge dinyalakeun tombol loncengna. Hatur nuhun mangga wilujeng ngadangukeun. Salasih deku bari ngalirkeun hawa panas kana dada Kikuwu. Panon Kikuwu beuntak barang breh nenjo nu geulis Kikuwu ngorejat diuk. Duh geulis, aki nganuhunkeun ka salira, ceuk Kikuwu bari luak lieu. Nya Ki, datos tugasna manusia numpas kajahatan, saur nu geulis bari imut. Kikuwu nangtung sabari panonna neuteup jumin anu cingogo bangun nu reuwas. Dewi Salasih mapah nyamperkeun Ki Soma nu can sadar. Dampaleungeun Salasih ditempelkeun kana dada Ki Soma. Tekung silila Ki Soma ngulisik tapi panon tetep peureum. Hampura uing tong dipergasa, kuring masih kene hayang hirup, kuring masih kene boga cicilan. Jaba pamajikan uing boga tilu nyaah bisi ku batur. Kikuwu mesem bari ngomong, geuwat diuk aki ieu lain rampok tapi Nyai Salasih nu nulungan urang. Panon Ki Soma beuntak barang ningali Salasih leungeunna ranggah rek ngarangkul ka Salasih. Kolot bedegong. Ceuk Kikuwu bari ngahudangkeun Ki Soma. Sampurasun baraya hampura uing telat curalat celeng nangtung hiji jajaka jangkung badag. Buukna panjang satak-tak, raraina pikasieun. Saha anjeun ujug-ujug aya di ieu tempat. Uing gaduh nami Bopeng asal uing ti Sumur 7. Ceuk eta pamuda bari panonna neuteup ka Salasih. Nu ditetep antep ku si Bopeng. Salasih miceun beunget bari ngagerentes. Ieu jajaka awakna alus, uing oge resep, tapi beungeutna pikasieun. Gerentes Nyai Salasih. Duh, aki poho Nyai jeung anjeun Bopeng, hayu urang ka imah. Ka imah aki. Ceuk Kikuwu miheulaan leumpang nuju ka imahna. Sedengkeun Jumin jeung Ki Soma nalian rampok nu opatea. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wae ayana. Cak dugi ka dieu dina bagian anu ka-12 mangga urang lajengkeun langsung kanu bagian 13. Masih di si Bopeng ngalalana bagian ka-13. Mangga wilujeng ngadangukeun. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wae ayana mangga urang teraskeun ieu bagian anu ka-13.
Kikuwu gewat lempang dituturkeun ku si Bopeng katut Salasih. Di tukangan Salasih Jumin jeung Kisoma, panon Jumin jeung Kisoma teu ngicep-ngicep nempo bujur Salasih nu eplok cendol. Kisoma neureuy ciduh bari mupat, "Beuh ieu mah noja, mun seuk daek ka aing, pamajikan aing kabehna dianteurkeun ka kolotna. Sugem mah pisan boga pamajikan kuas kieu mah." Nya kitu deui Jumin ngagerentes hatena, mun Salasih daekeun ka aing, si emeh ku aing diputus. Dugi mah ka Kikuwu geus dibagjakeun ku istri Kikuwu jeung anak Kikuwu. "Calik Nyai jeung anjeun Bopeng aya badamikeun kaula," ceuk Kikuwu bari gek diuk dina samak daun pandan. "Nyai geulis ujang Bopeng, sok diopi tah kulup sampe jeung cikopi pait." Para mitra kaum dangu baraya Sunda di mana wae ayeuna ngan sakitu para mitra dina bagan ka-13 cag dugi ka dieu heula mangga diantos di bagian anu salajengna di bagian anu ka-14. Hatur nuhun palawargi anu parantos manteng satia di channel Sampurasun Dulur. Hatur nuhun, mangga wilujeng kantun permios.